sadayana langkung ti payun abdi ngahaturkeun nuhun kana waktos anu diparantos dipasikeun ka SIM abdi kanggo sasanggem dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun, saupamina dina ieu biantara aya pisanggem anu kirang baremah boh basana boh dina tatakrama. Ibu kapala sakola miwah Bapak sareng Ibu guru katut para sepuh nu hadir di ieu tempat. Kitu deui rerencangan sadayana anu dipikacinta. Dinten ieu dina raraga paturai tineng murid kelas genep SDK PPK Taman Heulis Indah, abdi ngawakilan murid kelas genep seja ngahaturkeun rebu nuhun wireh SIM abdi saparakanca parantos dididik diatik ku sagalana ilmu pangawruh anu teu kinten seueurna jasa Bapa sareng Ibu guru sadayana. Tangtos dina salami abdi sakola di dieu teh pasti aya sikep-sikep sareng ucapan anu kirang hormat ka guru sadayana. Kumari kitu abdi sejenna dihapunten. Halih ti eta oge simkuring oge neda pidua ka Bapa sareng Ibu guru supados abdi sadayana tiasa neraskeun sakola anu luhur nyaeta ka SMP. Kitu oge ka alma mater urang sadaya. Mugia sakola ieu sing langkung ngajak ku prestasi-prestasi katut pangusina sing tiasa ngajagi nami ieu sakola. Mung sakitu anu kapihatur mugia Gusti ngaberkahan urang sadayana. Hatur nuhun.